nyaah kana satu jeung kana tatangkalan. Ingon-ingon ku urang kudu diawur ulah sangeunahna bisi engke pararae. Urang dosa barang ingu teu diparab. Tatangkalan kudu dicebor digemuk, kudu dipiara sangkan marorontot. Mata kresep ngemplo hejo dangdaunan. Panambi hayu batur urang mikanya asata tutuwuhan oge sangkan urang teh rancage ingon-ingon bari melak tatangkalan. Lamun boga ingon-ingon teh kudu di titik-titik. Kekembangan bakal titik-titik lamun teu diceboran. Lamun aya kalakai di pakarangan kudu buru-buru titik-titik ngarah raresik. Layu disapukeun. Piara. Tatangkalan anu aya di taman kudu di titik-titik ngarah marontok. Kelinci teh dibere titik-titik mah manis sekut daharna. Dani keur titik-titik munding di sawah. Wortel gemukan. Jangan. Tatangkalan anu aya di taman kudu di titik-titik ngarah marontok. Kelinci teh dibere titik-titik mah manis sekut daharna. Tatangkalan anu aya di taman kudu di titik-titik ngarah marontok. Kelinci teh dibere titik-titik mah manis sekut daharna. Dan Dewi keur ngeuretan buahku titik-titik baju. Besok ibu nuju moe titik-titik di buruan. Baju, kasur. Namun urang waktu nasare asup ka dapur kamar. Dedi keur titik-titik bangun nu ponyo meker. Dahar jajan. Bentang kelas. Teu karasa sakola teh ek naik deui ka kelas 3. Kuring ngarasa bunga pisan. Lantaran isukan bakal samen. Samen teh nyaeta naikeun kelas tea. Biasana sok aya rupa-rupa hiburan sarta unggal kelas mintonkeun kasenian. Kuring oge kabagean ngibing pencak jeung babaturan. Isu keneh kuring geus saged tapi hate mah seseblakan lantaran engke bakal diumumkeun saha anu bakal jadi bentang kelas. Unggal semester kuring sok juara wae. Mun tos dibagi rapot teh teu we menang hadiah. Harita samen geus dimimitian. Kesenian-kesenian geus dipintonkeun. Kuring diuk bari reureuh ngadagoan hasil rapot teh. Teu lila kepala sakolah kahareup naek kana panggung. Kuring beki ratu. Tuluy kepala sakolah nyebutan saha wae anu juara kelas. Barangaran kuring disebut hate ngalenya.
Alhamdulillah kuring juara kahiji deui. Kuring tuluy muru ka indung kuring salaman bari nangkep. Indung kuring bungah ka cida lantaran kuring jadi peta kelas deui. Keur ngadekor. Indonesia negara tropis. Indonesia teh nyaeta negara tropis. Biasa ngabogaan dua usum hujan jeung usum halodo. Cuacana biasana dominan panas, hujan jeung halodo saban taun bagilir. Usum hujan teh biasana disebut usum ngijih. Usum halodo biasa disebut usum katiga. Usum hujan biasana aya dina bulan akhir tahun. Saterusna disambung deui ku usum halodo. Namun rek ngicak usum halodo, hawa sok karasa tiris. Usum halodo walungan sok saraat antara cai oge jadi ngorotan. Usum halodo tarik urang kudu hati-hati lantaran sok matak babari kahuruan. Usum hujan biasana cai ceuyak deui, tatangkalan harejo deui. Tapi sakapeng lamun hujan gede jeung terus-terusan mah sok ngabulukarkeun banjir. Lantaran Indonesia mah negara tropis, tangtuna teu ngalaman usum salju, usum tiris jeung usum sejenna. Indonesia mah ngan aya usum hujan jeung usum halodo. Alah urang teu ngalaman bencana nalika usum hujan jeung halodo, tangtuna urang kudu ngajaga jeung mikanyaah lingkunganana. Hujan jodong. Angin ngagalebu. Halodo sawagarari. Boe anu caang. Usum hujan, usum halodo. Nyieun karajinan. Nyieun karajinan tina sesedot. Kerjakeun sacara kelompok. Minggu payun dikumpulkeun. Mohon Bu, upami kerajinanna bebas Bu. Bebas, tapi kerjakeunna gotong royong. Gawe barengnya ngarah sae. Mohon Bu, abdi bade ngerjakeun sasarengan. Dan jadi miluan atuh. Urang oge dan sekelompoknya Sok wae asal ngajakeunna kudu bener-bener bebarengan. Ulah ngandalkeun salah saurang. Nya moal atuh, apan saur ibu ge tadi kudu gotong royong. Bu, upami ayeuna abdi tos tiasa wangsul
Uih, kade hati-hati. Tauhid kerja kelompok nanya. Nuhun Bu, tangtos dikerjakeun sasarengan. Ibu, bade mulih ayeuna? Nuhun bade. Dani sareng rencangan langsung ti payun ya Bu. Lamun aya berang pasti aya titik-titik. Lamun aya caang pasti aya titik-titik. Lamun aya hujan pasti aya titik-titik. Lamun aya luhur pasti aya titik-titik. Lamun aya panjang pasti aya titik-titik. Lamun aya gede pasti aya titik-titik. Lamun aya jauh pasti aya titik-titik. Lamun aya jauh pasti aya titik-titik. Lamun aya asup pasti aya titik-titik. Mun aya naek pasti aya titik-titik. Lamun aya indit pasti aya titik-titik. Punten mangga Arika Gatot Kaca Arica Cau Ambon Aribon Bonteng Asak Arisak sakit perut Arirut rujak asem Arisem sempal sempil Alipil film rame Arime meja makan Arikan kantong kosong Arisong song lampu Haripu Pulau Bali Haripu puak pauk Hari wok berwok.
Uli ti mana Pak? Abdi nembe wangsul ti warung. Anak naon Kang? Iya, abdi mah tos ngabantun buku. Abdi nama mung meser sapatu hungkul. Ibu ngagaleuh naon? Botram jeung sobat. Poe Minggu, kuring jeung sobat-sobat kuring ulin di pipir imah. Najan kasebutna pipir, tapi mata kugeuna keur niis jeung arulin. Aya balongna, aya saung paragi nyantey, warna lega serta raresik. Sabada badami jeung Wahyu, Dani, Yani, Mira jeung Kang Panji, kabeh tapuk bagi-bagi tugas nyiapkeun liweteun. Kang Panji selaku pang seniorna kapeto jadi nu masakna. Mira jeung Yani tugasna balanja ka warung. Ari kuring jeung Wahyu tugasna mersihan sayur jeung ngumbah bahan-bahan. Kang Panji pinter pisan masakna, dibantuan ku kuring jeung batur-batur. Aya nu nyamel, aya nu ngaretan bonteng, aya nu ngaracai. Jeung sajabana. Poe Minggu ulin bari liliwutan jeung sobat-sobat teh bunga pisan. Resep boga loba sobat mah matak terena naon teh lantaran silih bantuan. Kang Panji teh lanceuk kuring, nu teu weleh sabar ngasuh kuring jeung sobat-sobat kuring. Dang, enjing nyandak buku gambar saur bu guru. Panana tadi ngantunkeun cenah Yun. Minggu payun libur. Rani, sakola teh engke mah bakal deui sonten saurna. Enjing bade aya imunisasi campak cenah Yan. Diajar apik. Urang teh kudu diajar apik ti leuletik. Salah sahijina urang kudu hemat karena segala rupa energi anu sok digunakeun ku urang dina sapopoena. Bawa kana listrik, bahan bakar, cai, jeung duit. Ciri-ciri anu apik teh upamana wae sabada make cai, keranna kudu ditutup deui. Sabada beres masak, komporna kudu dipareuman deui. Lamun isuk-isuk geus caang lampu, kudu buru-buru dipareuman atawa kudu ngagunakeun alat elektronik saperluna. Sangkan listrik teu boros. Kitu deui kana duit, kudu apik jeung hemat. Duit dipake atau dibelikeun kana hal-hal anu saperluna. Ulah autah jeung dimonyah-monyah. Mending tabungkeun jeung bekal jaga. Diajar apik ti leuletik teh ngalatih urang sangkan nyaah ka lingkungan. Sangkan energi anu dibutuhkeun ku urang tetep awet jeung teu matak rugi bawa ke diri sorangan atawa ke lingkungan. PLTA matahari, tambang minyak, PLTG, PLTN. Yun, cek Mira mah nyieun karajinan hiasan tembok teh kudu aya lampuan, meh katingali nyeni. Ulah Ahmir, teu kudu di lampuan ge alus da. Nah, hayun, Ih, apan engke teh bakal terus nyolok kana listrik. Tah, apan eta teh pemborosan energi Mir. moal atuh, pan moal nyolok terus, sakali we wungkul. Engke mah bakal resepna dingurungkeun terus geramir. Kitu we. Apan urang kudu diajar hemat energi Mir.
bari diuk. Dahar bari nangtung. Babantu indung. Lalajo indung digawe. Salat subuh. Nu sare keneh. Di kelas mah kudu diajar, ulah kalah sare. Babarasi leuwih hade batan babalaan. Piceun runtah kana tempatna, tong miceun runtah di mana wae. Cosobatan leuwih endah batan papasiaan. Dahar teh kudu bari diuk, tong bari nangtung, teu sehat kana awak. Ka hidung teh kudu babantu, ulah kalah lalajo. Adan subuh geura salat, tong kalabuki tibra.